Pamiarsa nu akhirna anggara teh pada miceceb ku tetanggana teh hampir sadayana ceceb kanini sarina sareng anggara eta jalmi teh pamiarsa. Ngun bae aya hiji lalaki tengah tuh eta teh kiwarasa anjeunna mah teu kabawa-bawa pamiarsa bari jeungna teh pokna kieu. Duh, nya teuing nya teh di sarina sareng incuna nya anggara kena kupitna. Deudeuh anjeun jang. Kula nyaho kaludeula ka anjeun jeung indung anjeun jang. Nyaho kula. Kitu pamiarsa saur kiwarasa teh. Pamiarsa kiwarasa teh nyarios deui. Duh, kudu bener-bener ditulungan eta nini sarina nya sareng incuna anggara. Ali sabab eta urang lembur teh rek ngaruban nini sarina sareng incuna nya eta anggara. Kitu pamiarsa saur kiwarasa teh. Pamiarsa sadaya pas sareupna magrib kiwarasa dongkap ka bumina nini sarina sareng anggara. Pamiarsa kiwarasa ngetrokan pantol bumina nini sarina. Nini sarina hurar-hurar kena panto teh muka pamiarsa saur nini sarina. Oh, saha? Pintas pisan saur nini sarina pamiarsa. Kula nini kiwarasa. Oh, aya naon cang warasa? Lain nini ulang lembur teh bade ngauruban nini sareng anggara anu dipitnah nonjos panona anak ki Ocid. Nini nya kitu tiama kula teh nya kana nini sareng jeung anggara teh. Kitu pamiarsa kiwarasa. Nini, jang anggara, ayo urang gara candakan baju jang. Bawa nu penting lah bae, urang indit ieu, urang lemur bisi kebedag dieu jang. Nya nini hayu. Kitu pamiarsa kiwarasa teh, anjeunna teh bakat kunyahan pisan nini sarina sareng nya anggara. Pamiarsa sadaya nini sarina guragiru bubuntel pakaian nek indit ninggalkeun eta petepatan. Pamiarsa sadayana nini sarina anggara sareng kiwarasa tos sababaraha meter ti ropokna teh bari jeung nyumput tina rungkun katingali pangsi lembur ngajorag ka bumina nini sarina bari jeung ngagoro kieu. Beuleum euy tuman euy. Kurang ajar si sarinta euy. Beuleum ieu mah teh sakalian. Tuman euy bener. Tuman euy bener tuman. Tuman teh euy. Kurang ajarnya teh si anggara teh. Geus najis ieu lurul dewek. Kitu pamiarsa eta si jalmi anu seueur teh.
Pemirsa daya aya salah saurang malangkeun nyambalkeun obor kana bumi nani sarina ari cegur teh seuneu ngabebela hurung ngapeulem robot nini sarina. Pemirsa daya geus bumi nini sarina teh tos rapuh bobo kalenta bukusna sakitu agengna atuh sae pemirsa. Pemirsa nini sarina tewasa badan nyuuh kana tanah banget ku sedih-sedih teuing korban ku fitnah jalmi-jalmi anu dolim. Pemirsa dayana kiwarasa nungtu nini sarina pananganana nyepeng panangan nini sarina tuluy nini sarina cangkat pemirsa saur kiwarasa ayo nini ulang lumampah tinggalkan tempat ieu bisi cilakan ini kitu pemirsa saur kiwarasa teh. Pemirsa dayana ari nini sarina nembalan nya atuh jang warasa hayu atuh jang sami anggara teh nyerios. Ya teh bade ka mana mang? Urang lempangna nek ka mana mang warasa? Kitu pemirsa cek anggara teh. Diwalon ku kiwarasa, ayo jang, tuturkan mamang bae, nu penting urang salamet. Pabiarasa nu akhirna tiluanana indit ninggalkeun eta petepatan di jalan teh mapai-mapai pileuweungan tanjakan serang pedunan serta nyabrangan walungan. Ketinggali tiluanana bangun teh capek da kalesan pisan eta teh caang bulan sok saona sabarijeng remeng-remeng kitu pamirsa. Pemirsa teka catur di jalan atas nepi weh kanu dituju nyaeta kalembur pabuaran tujuan sareng maksudna kiwarasa rek nitipkeun nya nitipkeun seni sarina sareng anggara kasaderekna saur kiwarasa sampurasun nyai kemana nya sampurasun pamirsa ditembalan ku aweng ora. Oh rampes geuning Kang Warsa kumaha Kang damang saur nyiwawa teh horeng si mana horeng eta teh rayina kiwarasa pamirsa daya. Pamirsa daya saur aweng ora berijeng mukakeun panto. Oh yap Kang Warsa kalebet Kang kalebet hapunten wae atuh Kang. Oh teh nyai teu akang teh tos ngarepotkeun ieu teh pamirsa saur kiwarasa teh. Oh Kang Warsa tos kalebet Kang duh keur sarupahan kesaung api Kang Warsa kumaha akang teh damang Kang. Alhamdulillah nyai pangesto.
Lain nyai ya te iya akang tanya hapunten ya teh angta nya akang tengah wagel pamirsa diwalon ku awera dan ngoranya eta nyiwawat Tesawios atuh Kang. Tesawios atuh Kang Warasa. Sok itu sareng saha tuh? nu mawe eta teh nini Sarina sareng Anggara nyai pamirsa nu akhirna opatanana kalebet caralik di pertengahan gitu pamirsa. Pamirsa dupi awera dangora nyaeta nyiwawat anjeuna ka dapur putak-petek mirun seuni dihau telila nyiwawat teh nyandak cai nya cai haneut sareng dengeuna pamirsa nyiwawat teh dugi beka pertengahan di antara opat jalmi celengkeung kiwarasa ngamimitian muka cerita anak kieu nyai hapunten akang teh nya satu acana kitu kahiji akang silaturahmi kaduana akang teh lawas tara petepang sareng raya akang nyai nyai nyiwawat aya nu dipimaksud akang teh nyai nyaeta akang teh bade nitipkeun ieu nini Sarina sareng Anggara nyai pamirsa diwalon ku nyiwawat. Oh. Tesawios atuh Kang, mangga. Teu kaabotan Kang Warasa. Kitu pamirsa cek nyiwawat teh. Pamirsa dipinini Sarina bairan. Oh, muhun nyai. Hapunten nini tos ngarepotkeun ieu teh. Saur nyiwati. Oh, henteu nini teu kaabotan. Sok atuh keur ngaleueut nini. Oh, muhun mangga. Pamirsa daya kiwarasa teh nyarios deui lain nyai akang teh moalila ieu teh nya bade enggal mulih deui ieu teh nya nyai eta mah kitu wae nyai nya akang nitip ini Sarina sareng Anggara. Oh. Muhun atuh Akang. Nah, mun enggal-enggalan teuing atuh Akang teh Kang. Muhun nyai nya akang teh salaresna mah hoyong lila ngobrol sareng nyai teh. Oh. Mangga atuh Kang diantos. Pamirsa daya nu akhirna kiwarasa pamitan maksudna mah rek enggal mulih deui. Ari nyiwawat ngajejapkeun dina luar panto bari jengpokna teh kieu. Duh Kang Warsa sing atus-atus Kang di perjalanan teh. Saur nyiwawat bajeng ningalikeun tonggongna kiwarasa. Bangun nu nyaheun pisan pamirsa atuh puguh kiwarasa teh lanceuk ngan hiji-hijina deui. Pamirsa sedaya kiwarasa lumampah teh mapai-mapai jalan satapak
Ari Nyiwawat ningalikeun kiwarasa pas leungit dina pengkolan Nyiwawat ka jero barijeng nutupkeun pantu pamirasa. Pamirasa saterasna Nyiwawat Nini Sarina sareng Anggara neraskeun obrolanna deui bakat ku teu karaos ngobrolna teh hari teh tos wengi weh kinkeun tabu salapan pamirasa. Pamirasa sadaya Nyiwawat nyarios. Punten ini upami badai kulam. Tu di kamar payon ini terus disayokikan. Diwalon ku Nini Sarina. Mohon Nyai, hatur nuhun. Nu akhirna tiluanana nya ka tempatna masing-masing. Kitu teh mah tos tarunduh pamirasa. Pamirasa sadaya dupi Nini Sarina teh sareng Anggara samemeh sare emutanana biur sampiung ngalanglang ka Madia Gantang nyawang ka alam katukang kacida pait peheurna kahirupan Nini Sarina sareng Anggara teh. Pamirasa sadaya dupi Nini Sarina teh ningali incuna Anggara nu tos dipayun sarena teh. Katingali patinggarnyesna cai pano Nini Sarina ngalembereh mapai pipina anu tos sepuh bari jeung ngeureuntes kieu Nini Sarina teh. Duh, kasep anaking ujang masih kene bolon anjeun teh seueur jalma nu ngakalakeun sabar bager. Kitu pamirasa saur Nini Sarina. Ketingali Nini Sarina teh bangun nyaeun pisan ka Anggara teh. Kacida dedeuna pamirasa Nini Sarina bari jeung usapan raina Anggara. Pamirasa sadaya ari kiwarasa kebat lumamahna teh nya lumampahna teh tos dugi weh kanu dituju ka kuping sawarawa sarwa jalmi masih keneh rame di antara Ki Oci si Barle sareng si Betot sareng jalmi-jalmi nu sanesna pamirasa. Barda, Betot, dewek curiga kaki warasa ari sabab teu ketingali ngetingali di tempat euy. Pamirasa si Barda nemalan. Muhul Kang, muhul kudu diwaras tadi ki warasa teh tumalan Kang. Pamirasa si Betot mairan. Tos pasrahkeun ka Uing Kang. Kurang ngajar teh si jurig teh. Di podaran ku Uing teh tah. Geus pasrahkeun bae ka Uing. Kitu pamirasa cek si Betot teh
siga nu hayang kapake pisan ku ciki ku acid. Barda hayu euy. Urang teh keun taki warasa, urang warah ta makhluk teh. Kurang ngajar nya anak si Kang Ocid geus ditojos kitu teh panonon teh ku si Bobalak tah nya ku si Anggara jurig tah. Kitu pamirsa sauri si Betot. Ketinggali si Betot teh aksi pisan nu akhirna si Betot jeung si Barda lumampah rek ngacurag bumina Kiwarasa sareng Kiwarasa pamirsa. Ketinggali dua anak teh gagah pisan siga nu resepen pisan lamun ngabinasa jalmi teh. Pamirsa dua anak tos nepi weh ka bumina Kiwarasa, langsung dua anak ngaturokan pantuk rompokna Kiwarasa. Warsa, keluar siling euy, Warsa. Keluar euy. Pamirsa teu sopan pisan eta budak dua teh. Brai pamirsa pantok Kiwarasa teh muka. Pamirsa daya diwalon ku Kiwarasa. Geningan jang Betot sareng jang Barda aya naon jang? Mamang mah sok karaget pisan bang, jang sok atuh kalebet jang Betot sareng jang Barda. Kitu pamirsa saur Kiwarasa teh. Benten atuh sareng si Betot sareng nya si Barda muncerang panonna teh. Warsa, ulah loba baca si Laing euy. Si lainnya nu nyumputkeun Nini Sarina sareng si Anggara. Ngaku si Laing euy. Ngaku. Nya Kang ku siling euy. Ngaku si Laing. Dewek curiga euy, sebab si Laing teu aya kanu rame. Kitu pamirsa cek si Betot teh. Pamirsa daya ari Kiwarasa ngaku salah teu ngaku salah. Nu akhirna Kiwarasa teh nyarios kieu. Nya jang aya naon kitu jang. Sok kaget mamang apa tuh kalebet jang. Asa teu pantesnya di luar mah jang atuh ka dieu kalebet ka tempat mamang ieu na babalean. Kitu pamirsa cek Kiwarasa. Atuh puguh pamirsa si Betot amrah teu kawadahan. Berarti sarwana sia kurang ngajar sia Warsa. Selain kudu di bener-bener di warah euy. Kitu pamirsa cek si Betot ngalunjak pisan eta ka nu rada sepuh teh. Ka dieu heula jang urang ngobrol heula. Sok asa karaget mamang majang. Ka dieu ya atuh calik jang Barda, jang Betot. Nya capek sia. Kurang ngajar sia euy. Warasa ngaku si Laing euy. Podaran sia ku dewek. Pamirsa teu anta parah deui si Betot peureupna ngalayang ngagedor
ngarah kana careham na kiwarasa. Kurabat hiu kalayang. Pamirsa sadaya kiwarasa kaget mehna bari jangarit badana Hiu kalayang leplos. pamirsa eta si bata sadi coko gadok teh teh mah. Pamirsa si betok mindu deui peupna jeung tajonganana ngahujanan badana kiwarasa. Sau kurabat hiu. Disusul ku tajongana suku si betot. Kalayang. Ceblon. Pamirsa kiwarasa kena ditajong jeung pereupna si betot teh ngarah kana iga burung negel pisan pamirsa. Duh mantaknya kiwarasa. Pamirsa sadaya depi kiwarasa teh anjeunna kapaksa anjeunna hudang deui. Subuh kalayang. Ceblon. Ampun atuh jang. Ampun mamang jang teu kuat jang. Kitu pamirsa saur kiwarasa. Atuh puguh nu ahli gelut sareng anu henteu ahli gelutnya sapertos kiwarasa. Anjeunna pamirsa istuning teu gaduh bela diri. Pamirsa sadaya depi kiwarasa teh 2 kali rubuh. Pamirsa kiwarasa maksakeun hudang deui bari jeung humargung. Anu jang, hampura mamang lamun salah jang. Hampura jang betot mamang jeng Barda. Pabiarasa ari si Barda nu tadi cicing bae ngayunkeun bedogna ngarah kana balikatna kiwarasa. Hiu kolebat. Gabras. Cer. Pamirsa bedog si Barda ngahantem ngahujanan balikat jeung leungeunna kiwarasa nu ka tuh pamirsa. Pamirsa daya ari kiwarasa teh bisa ngajaga keseimbanganana. Waduh. Pamirsa kiwarasa teh ngagero kaget. Katingali badan kiwarasa. Jelik jeg. Panonna runyai asa kica-kicaan pamirsa. Delik deg. Solontod dayagna kubrag. Pamirsa kiwarasa badana rubuh nyungkur kana tanah bari jeung madi getih pamirsa. Duh pamirsa bener-bener tega si Barda sareng si Betot kolu tos ngabinasa kiwarasa nu teu teu dosa. Teu salah-salah amat kiwarasa teh pamirsa. Pamirsa daya eta budak dua teh santosna marupta kiwarasa marulang sigana teh teu ngarasa dosa. Kitu pamirsa eta si Betot sareng Ki Barda teh.
Pamirsa daya kinten tabuh dua wengi dupi kiwaras anu teu inget di bumi alam teh anjeunna hudang katingali kiwaras muringis bari jeung ngamuh margung nahanan kanyiri luar biasa kitu teh mah akibat tatu nya tatu kubelog teh pamirsa. Katingali baju kiwaras rajit teu mangrupa baju berem ku getih dina tonggona dina balikat kiwarasa pating jerepat tapak bedog kitu pamirsa. Katambah-tambah deui pamirsa leungeun katnya leungeun katur kiwarasa ngeplek pisan pamirsa dihantem ku bedog si betot sareng si barda anu kacida sekeutna atuh puguh. Duh metaknya kiwarasa teh. Pamirsa sadaya ari kiwarasa badana rarangsulan maksakeun nya maksakeun hudang berjeng humargung nahanan kanyeri pamirsa. Waduh, waduh, nyeri, waduh, kula kudu balik deui ka durul kula nya wati sareng Nini Sharina. Jang anggara hampura mamang jang. Kitu pamirsa saur kiwarasa barejeng cengkat maksudna mah rek lumampah neangkeun nyiwawat di lembur pabuaran pamirsa. Katingali tapak tatu bedog dina tonggongna kiwarasa karobahkeun katingali pamirsa barabai nya karobahkeun eta tapak bedog dina tonggong kiwarasa teh. Ngajelang-jelang katingali getih nyak celakan minuhan baju kiwarasa bari jeung netesan kana lemah pamirsa. Pamirsa sadaya kiwarasa maksakeun lumampah mapai-mapai jalan satapak nyabrangan pasawahan mapai-mapai galengan sawah sakapeung kiwarasa teh eureun dina saung sawah pamirsa sakapeung nuluykeun lalampahna deui bari jeung nahanan kanyeri pamirsa kiwarasa teh. Leuweung pileuweungan dan serang tanjakan nu akhirna bari jeung lamat laun kiwarasa dugi weh ka bumina Nyi Wawat. Pamirsa sadaya kiwarasa nembegeh nepi ka bumina Nyi Wawat anjeunna teu kuat nahanan kacapek jeung kanyeri nu akhirna kiwarasa teh pingsan teu inget di bumi alam pamirsa. Pamirsa sadaya
Da sami nyewat oge anjeunna salempang. Da ku aneh tara-tara ti sasari sora-sora anjing pating baraung patembalan sareng pada baturna pamiarsa. Siga aya kila-kila anu teu hade sauri nyewa teh. Pamirasa sok sanes bari jeung kukurayeun nyewa teh maksakeun cengkat anjeunna mugakeun jendela panto pipir pamirasa ka kuping. Sawara angin sareng sora-sora ajag patembalan sareng pada baturna pamirasa manta kukurayeun pisan pamirasa. Pamirasa ketayap ketep nyewa teh pamirasa. Tara-tara ti sasari nyawat pamirasa kukurayeun pisan anjeun teh aya siga kila-kila anu teu hade saur anjeunna teh. Pamirasa sadaya ketayap nyewa teh ngetayap bari jeung mukeun jendela raket pamirasa jendela dibuka ku nyewawat. Pamirasa daya dupi nyewat rurat-ret kaburuan nya teu katingali naon-naon pamirasa. Pamirasa daya nyewa teh pas ningali kana nya babalean nu handapeun tangkal jambu batu pamirasa katingali. Katingali pamirasa ku nyewawat aya jalmi ngagoler dina tanah handapeun babalean. Pamirasa ari nyewawat nyidik-nyidik tetempoanana katingali eta jalmi kasenter ku cahaya bulan bari jeung remeng-remeng pamirasa. Pas ketingali atanapi sidik pisan pamirasa nyewa teh tetempoanana kacida apalna eta teh lanceukna kiwarasa pamirasa anu teu inget di bumi alam.
pamirsa daya nu akhirna nyiwawat gula giru mukakeun panto langsung aja keluar nyiwawat kaburuan pas ningali teh nyalaras pisan kiwarasa nuju teu inget di bumi alam pamirsa. Kang Warsa, Kang Warsa, kunaon anjeun teh Kang? Kang Warsa kunaon anjeun teh Kang? Pamirsa sore nyewawat bari ngagulang ka perenyi nya kiwarasa. Duh Kang Warsa, saha anu ngapinasa anjeun teh Kang? Tega manusia marta Kang Warsa Kang, emut Kang. Ya api Kang, wawat Kang Warsa. Kang Warsa, kunaon anjeun teh Kang? Pamirsa kitu sore nyewat teh. Pamirsa daya bari jok sanajan bari jeung pangawak awewe eta badan kiwarasa diangkat ke nyiwawat bangun nu hampeun pisan pamirsa. Saterasna teh kiwarasa dicana ka jero digolerkeun di pertengahan kitu pamirsa. Ketingali ku lampu cempor eta bajuna kiwarasa teu mangrupa baju kitu teh mah seep ku getih pamirsa. Duh Kang Warsa, emut Kang, ieu wawat Kang Warsa. Kunaon anjeun teh Kang? Kang Warsa, emut Kang, ieu wawat Kang. Tong kieu atuh Kang Warsa. Sing emut Kang. Kunaon Kang teh Kang? Kitu pamirsa saur nyewa teh anjeunna teu tega ningali lanceukna anu